bener hese DP Studio nganggap batur lebih halus bahkan urang Entertainment. tukang son jeung kuring boga anggapan kuring nu alus teh tukang son lain kuring rek teu alus kumaha tukang son ti isuk-isuk nepi ka wayah kieu ngajentul abdi mah datangna ge bada Isya Pak tuluy ceramah geus beres ceramah balik tapi ieu tukang son ti isuk-isuk ngajentul beres kuring mah balik anjeunna mah meresan ieu menerkeun eta mixer ngajerit kumaha cek Mustami dikomplain eueuh ka ceregan son teh dicarekan tapi naha palebah bayaran gede kene ustad katimbang tukang son bener Bang aya teh tukang son sifat iri dengki ka kuring heuh anjir teu ngeunah urang nu ripuna si ustad anu ngeunahna da lamun kitu ge ku kuring dibiar resolusi sok atuh urang tuker opik pek ceramah di dieu abdi